Ya Rabbi binabiyina irham nabi wa umina waghfir lana wa abina wa'fu anna wa umina indung tunggul narayu bapatang kalna darajat indung nu wajib diturut bapa nu wajib dihormat salapan bulan ngakandung tapi umihan tepundung teboga rasa kaduhung pasrah kanu maha agung 7 bulan umi ribu gawe berat henteu mampu bapangan ukur karunya henteu daya teu upaya dugi ka ngalahirkeunna nalang sakabina-bina nyerita ya papadana nyawa jadi tarohana kesanggeut jeung cimata keluar henteu karasa tapi umi tetep bahagia anak salamet jadina orokna inghak-inghakan ditangkep dicari uman Papa cerik rek ngazanan pinu rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diripungan kanya anak tengurangan malah kadeden ambihan dugi ka urang dewasa umi melangna kacida sieun anakna cilaka teu taat kana agama umi terus ngadoakeun sanajan anak nyusakeun umi teu liren ngadoa sanajan anak doraka di waktu umi tedamang anak mahan tehariwang umi cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri dina waktos umi wafat dunia teh asa kiamat jantung ratung asa pegat mugi umi sing dirahmat dimandian diboehan jasad umi disolatan
abdi cerik balilihan umina jero pasaran. Dianterkeun ka kuburan Cipanon sing kereclakan kana pipi ngabaseuhan nu ayangan penyesalan. Nabi parantos nyarita nu dosa ka indung bapa. Di dunia pasti cilaka, di akhirat na disiksa. Pamugi ieu nadoman sing dijantenkeun ganjaran ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan. Panungtung doa sim abdi, ya Allah tepangkeun abdi. Jaga sareng umi abdi sasarengan sakeluargi.